Biografi Kyai Haji Haja Dewantara Kelompok 4 beranggotakan Muhammad Hafid, Fahri, Keisan, Dudek, sareng Satria. Lata tukang keluarga Kyai Haji Haja Dewantara lahir kalayan nami asli Raden Mas Soewaldi Soeningrat ti keluarga Ningrat di Yogyakarta. Anjeunna asalna ti keluarga Ningrat Kadipaten Pakualaman nu jadi kaistimewaan sorangan dina kahirupan Kyai Haja Dewantara sanajan ti keluarga anu berkecukupan. Kyai Haji Haja Dewantara mingharep sagala jalma di nagara ieu bisa nampi pendidikan anu sami henteu ngan ukur pikeun kaum Ningrat. Nami lengkap Raden Mas Soewaldi Soeningrat. Nami anu nu kasohor Kyai Haji Haja Dewantara. Tempat sareng tanggal lahir Yogyakarta 2 Mei 1888. Tanggal pupus Yogyakarta 26 April 1958. Jabatan Menteri Pengajaran Indonesia pertama. Gelar Pahlawan Nasional piwarang tahun 1958 ku Presiden Soekarno. Pendidikan dina mimiti karyana Kyai Haja Dewantara ngalakukeun pangajaran di Stovia, sakola dokter di Batavia atanapi Jakarta. Anjeunna teu tiasa ngarengsengkeun pendidikanna lantaran kasakit. Sanajan kitu ieu henteu ngahalangan anjeunna pikeun terus miwarang ilmu. Anjeunna kaasup kana widang jurnalistik jeung nulis pikeun sababaraha surat kabar salah sahiji The Express anu dipingpin ku Douwe Dekker. Perjuangan pikeun pendidikan Kyai Haji Haja Dewantara kasohor ku kontribusina dina widang pendidikan. Anjeunna ngadegkeun taman siswa dina tahun 1822, hiji lembaga pendidikan anu ngarah ka pendidikan ke rakyat biasa. Anu dina zaman eta pendidikan ngan diakses ku kaum kolonial sareng Ningrat. Taman siswa didasarkeun kana prinsip pendidikan anu ngabebaskeun sareng ngalatih muridna pikeun mikir samandiri sarta nyiapkeun maranehna pikeun kahirupan anu leuwih hade. Filosofi pendidikan Kyai Haji Haja Dewantara kasohor kalayan istilah ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tut wuri haddayani. Ieu ngandung harti dihareup mere contoh di tengah ngawangun sumaget sareng di tukang mere dukungan. Ieu prinsip-prinsip penting dina widang pendidikan anu Kyai Haji Haja Dewantara ajarkeun pikeun ngarobah pola pikir bangsa Indonesia. Jasa jeung dedikasi Kyai Haji Haja Dewantara aktif dina pergerakan nasional ngaliwatan tulisan-tulisanna nu kritis kana kolonialisme. Salah sahiji tulisanna anu paling kasohor nyaeta Seandainya Aku Seorang Belanda, anu nyebabkeun anjeunna dibuang ka Belanda ku pamarentah kolonial. Saenggeus balik ka Indonesia, anjeunna teras ngalanjutkeun perjuanganna di widang pendidikan pikeun ngabebaskeun bangsa ti balegu. Warisan Kyai Haji Haja Dewantara dina widang pendidikan. Kyai Haji Dewantara parantos ninggalkeun warisan anu gede. Prinsip-prinsipna ngeunaan pendidikan masih dipake dugi ka ayeuna di lembaga pendidikan di Indonesia. Anjeunna diakui salaku Bapa Pendidikan Indonesia sarta tanggal lahirna 2 Mei dipikawanoh minangka Hari Pendidikan Nasional. Falsafah pendidikan salah sahiji warisan paling penting nyaeta falsafah pendidikan Tua Wuri Hadayani.
pendiri Taman Siswa Kyai Haji Dewantara ngadegkeun sakola taman siswa di tahun 1822 sareng pendidikan nasionalisme ngajarkeun pentingna miara budaya lokal sarta cinta kana tanah cai. Kyai Haji Haja Dewantara wafat dina tanggal 26 April 1858 di Yogyakarta. Sanajan anjeunna geus teu aya dedikasi jeung jasa-jasana dina widang pendidikan, bakal salawasna diinget ku bangsa Indonesia. Anjeunna dipiwarang Gelar Pahlawan Nasional ku pamarentah Indonesia. Salaku pangajen pikeun sakumna kontribusina dina pendidikan jeung kamardikaan bangsa.